Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng sim abdi Sala Febri dina program Warta Sunda. Aya naon wae Warta Sunda dinten ayeuna teh? Musola SDN 12 Lembang miharep bantuan donatur. Wangunan musola SDN 12 Lembang geus ampir sataun mangkrak alias can rengse. Numutkeun Komite SDN 12 Lembang, Ajat Sudrajat, mimiti mah kamotivasi ku salah seorang donatur nu haat hayang pangyieunkeun musola 7x15 meter. Tapi kakara masang pondasi, alatan donaturna kabur wafat. Saterusna dirapatkeun atawa dimusawarahkeun paguyuban orang tua siswa jeung komite. Harta sakola masih normal tahun 2018. Nya sapuk tiap siswa nyisihkeun tina jajana teu leuwih ti 500 perak. Ditampung di masing-masing kelas. Tapi tidur saprak maha buku pandemi COVID-19, KBM kudu diimah alias daring. Otomatis pangwangunan musola oge eureun. Tapi aya bae nu nyumbang sabeuyereun sasiereun kakara dilarapkeun. SDN 12 Lembang pernahna di Jalan Gunung Putri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Numutkeun Kapala Sakolana Sutarman, jumlah siswa aya 257 urang. Diatik jeung dididik ku guru PNS 5 urang, genep guru honorer jeung saurang jagabaya. Ari ruangan KBM mah aya 6 rohangan, ditambah hiji rohangan sarbaguna, nya kantor kapala sakola, TU, ruang guru, UKS, musola, jeung dapur kabeh ngahiji. Ku ayana musola teh matak atoh, sabab lianti engkena bisa dipake salat berjamaah, jeung siswa kitu deui bisa ngaronjatkeun pembelajaran imtak atau iman jeung takwa. Pungkas Sutarman jeung Ajat Sudrajat. Pamiarsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Sim kuring Sala Febri amit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.